urang teh boga kabageran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere ku urang teh dimomoy pamajikan teh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae ku urang kan teu kacumponan anu urang cicing anu urang cicing anu urang cicing lah Kak bahasana geus kos kitu teh urang mana meureun teman teh lah Kak geus bareng ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus Kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu sae emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus eta tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarra kana hayang ditolak antaran marah pamajikan anak istijalahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua jadi teh hayang ditolak hayang gegeraan haju diayukeun laku dia ilaihim ajalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajeun teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunyana teh digebugam anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan kos kitu kan nah ulah dilayanan ulah lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antapkeun bae Kak ngomong atuh ngomong ieu teh rek ngomong sama sekali sama kakak kapal padahal bacana ge sarua bae dan geus tahan geus ulah ngomong nanaon tuh dasarna teh mah jelema tuh boga hayang jasa penting hayang nangkon kabeh awewe mah kos kitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jaro kamar atawa ka masjid nangkarak geus ulah balik geus asar teu balik magrib teu balik ge isya ge nanyakeun aya ka haji itu di masjid aya teu balik atuh kunaon ceuk kitu bae ngabageurang kan nya ge sarua bae haji urang teu balik-balik malah mangariung heula kaji aya di masjid ente tadi mah ngariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah balik ngahaji ngan ngaroko atau ngariung teh ngobrol aya anakna nu leutik apa cak mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu beuh lalaki sakieu hesena mahal lalaki lalaki modal mana amin bae modal sia mah dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih iya ulah sok dilayanan ya ulah aya awewe teh pamajikan mah tetep bae mun marah bae eta memperwatakan awewe teh mah kos kitu mah tetep urang nu jadi salakina kudu laer tali Aisyah geus lah urang teh ngaranna ge bibirna opat ieu itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia geus kitu bae pokona mah geus antap aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhug sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur menta tolak teh ku kakak henteu dicomponan lamun dicomponan meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah ka situ meunang bae 2 poe ribut deh tolak deui hese jeung awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik
jelema bisa ngabangun organisasi, jelema bisa ngabangun perkumpulan, tapi ngabangun rumah tangga kandas. Lain lalagan titipan istausu bin nisa khair. Aing wasiat, kaula wasiat cak Kangjeng Nabi sing hade maranah kabeh menghadapi wanita. Sebab awewe khuliqat minad dila, diciptakeun awewe mah tina tulang rusuk. Kumaha tulang rusuk? Bengkok. Pain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun ku kumaha ge. Eta geuseusan rumah tangga. Wah ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus piha iwajun datang ka pae bengkok pae ngana. Urang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman, geus hebat. Eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu. Ye, atuh nuturkeun awewe bae mah. Oh, lalaunan. Mun awewe hayang ka mall bae. Ku urang barengan jeung kakak. Datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna ai jeung urang mah kan ulah kebal-kebal. Urang atuh pura-pura aya aduh aya janji urang cepet-cepet. Kak, padahal mah can alus kadeuy gampang. Padahal mah teu boga duit kadeuy. Oke taktik atuh. Udah so diumbar bae terus. Ayo geus sadaekna ke kakak mah di dia ngawan di dia. Eta mah teu beres. Susah lakina teu beres. Tuh, beres. Kurang ajak penting. Ning, tahajud. Tuh kamari kan diajak ka mall mah sadaek. Nah, hari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud. Lamun neng daek tahajud isuk ka mall deui. Gitu. Lamun kuari teh daek tahajud, moal isuk. Tuh kan kudu diaping ku urang. Kajen lah teu ka mall ge embung tahajud goblok. Aduh, masya Allah, tinggal orang mikir, aing memang menang pemajikan di mana sih asli ya? Ternyata horengannya di pondok pesantren Korea, cing lu, paingan, atuh. Esa di bener nah horenganan, masya Allah, ayah tuh pondok pesantren cing lu. Sejasa. Boga duit nah titah muludan ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulanan neng ge keur teu kaur hese jasa masyaallah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak ngomong bae duit neng duit kakak geus aja ngeusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah berencai dasah ulah ngomong teh perseban teh persaben teh kadangnya pamajikan aing mah kos kitu tah sungutna tah hese dipenta jang muludan hese cek nya sarwana ka pamajikan buku nya lagi sarua cak RT aduh aing ngahareupan nu ribut goblok aduh aing mah keur pertikeun bahasa-bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos kari itu di Cilongok kan rapi. Neng aya kene artos tah pasikeun ka RT. Tuh kan. Kanggo naon? Masyaallah. Lele sate eta ku aana bae ge masyaallah karim. Entos neng ulah ka mamana. Emang kunaon ke duit AA bae. Emang kunaon sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate. Atuh ieu lain bapana, datar bapak sia mah kos kitu. Baheula. Ngeunah na hirup rumah tangga teh. Mana muncilak matana ge. Aya kitu bae. Ya Allah. Aing mah teu kudu numpakan sia. Aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing. Masya Allah kari. Tapi nu geus boga pamajikan kos kitu geus. Antepkeun jabal kebal hirup di dunia ye. Geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu. Geus kudu kieu bae dibade koordinasi aing meureun. Nah iyalah ya, jadi ya ku Gusti Allah digegerakeun, mun digegerakeun beak atuh kabeh. Ndek di mana dakwahna Kangjeng Nabi?
hayang katembong kadele katinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi, dicaci dimaki diciduhan dihina tetap baik istiqamah Kangjeng Nabi. Tugas kaula dakwah baik daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah. Tugas kula dakwah beres mentak urang ge kaos kitu tah jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah baik geus geus teu kudu hese-hese pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae ieu mah lain kunana dah kiai ngomong doang ulah waka kabatur kiai bae seula aing mah ngojek bae yang kunana ngaromongkeun aing bae dah budak aing mah jadi Grab aing mah teu beres sama kiai kamari mau pondok pesantren kuari pondok pesantren Grab bagus sing sabar tenang menuju ridho Allah nunggu bongkeun ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hate urang ka ambu ku makhluk-makhluk ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun teu kudu diajak teu kudu make pondok pesantren asupendiah al jahannamiyah teu enggak urang lurus menuju Allah engke haseupna kapan ka ambe ku jelema